Profil Ir Raden Ukar Bratakusuma lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia 17 September 1807, pupus di Jakarta 12 Maret 2003, dina yuswa 85 tahun, nyaeta Gubernur Jawa Barat kalima tahun 1848 nepi 1850 dina mangsa pamarentahan darurat RI, PDRI jeung Menteri Pekerjaan Umum Indonesia. Pendidikan Raden Ukar Bratakusuma atawa Ukar Bratakusuma dinyatakeun lulus ujian insinyur sipil tahun 1836 di Theological High School tu Bandung, TH Bandung, nu saterusna jadi Institusi Teknologi Bandung, ITB. Biografi Anjeunna tokoh Jawa Barat anu sakaligus nyepeng dua kaluguhan penting nyaeta Gubernur Jawa Barat Desember 1848 nepi 1850 jeung Wali Kota Bandung ka-14 1847 nepi 1849 nalika pasukan Walanda nempatan Republik Ukar lolos di newak Walanda, anjeunna lajeng diangkat ku pamarentah darurat RI salaku Gubernur Jawa Barat, sementara ngaganti Raden Mas Sewaka. Dina periode 14 April 1864 nepi 22 Februari 1865, Ir Ukar Bratakusuma ngajabat Rektor katilu ITB atawa Rektor ke-18 Kampus Ganesha ti saprak TH Bandung diadekeun. Sawatara jabatan penting anu dipegangna nyaeta Direktur PT Aneka Tambang 1860 nepi 1878, Komisaris PT Timah 1845 nepi 1881, Wakil Ketua Bappenas kahiji, Ketua Ikatan Insinyur Indonesia 1859 nepi 1860 karyana nalika ngajabat jadi wali kota nyaeta Sasak anu nangtung di luhur Walungan Citarum di Dayakolot, Kabupaten Bandung. Salianti eta manehna oge anu mindakeun gedong pamarentahan ti Desa Subang, Kabupaten Kuningan ka Jalan Diponegoro. Ir Raden Ukar Bratakusuma pupus dinten Rebo 12 Maret 2003 tabuh 837 WIB di RS Siaga Jaya, Jakarta. Jenazah dimakamkeun dinten Kemis 13 Maret 2003 di Taman Makam Dalem Kaum Bandung anu samemehna dimakamkeun di Rumah Duka Jalan Dirgantara Park Hiji Arkamanik Endah, Bandung. Jasa-jasa Rektor Institusi Teknologi Bandung katilu, Menteri Pekerjaan Umum jeung Tenaga Indonesia ke-8, Komisaris Republik Indonesia di Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Wakil Ketua Bappenas, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia.